Tuh ibu amat lah. Meuli kina kicing-kicing, meuli euteung sisi pasar. Majin atong lilating yang beteung geus apa? Kuring mah teu ngomong kitu. Apunten kasadayana. Buah dukuh, buah durian, buah rambutan, buah pisitan itulah nama buah-buahan. Mun sebab wadah makanan bani jubah cara cut para yoda dan goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarangka salatan khamsin liman kana mutabidan pajajauhum jahannam khalidan fiha. Siksa jama nu ninggalkeun salat 5 waktu bari dihaja mangka eta bakal disiksa diasupkeun kana neraka keur salila-lilahna. Matak urang tong sok ninggalkeun salat anu 5 waktu. Acarana dina acara Isra. Ayeuna mah urang Isra heula sagedeung. Nana Isra isat ka jero. Kahiji pertanyaan kahiji. Ieu teh sejak Isra Mi'raj. Ari Kangjeng Nabi Muhammad iraha ka mana diisrokeun ku Allah? Tapi ka mana? Hah? Ka langit betul? Coba tunjuk. Tunjuk. Isra mah ka Masjid Aqsa. Atur tumpah kapal teu singeuan gedung. Salah eta pertanyaan. Salah eta jawaban, teu salah eta jawaban bakal ngundang di pertanyaan. Lamun aya jelema anu ngomong si Kangjeng Nabi, lamun Kangjeng Nabi diserahkeun ti ka mana? Jawab urang dieu, Kangjeng Nabi diserahkeun ku Allah, tepi ka Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, Kangjeng Nabi Muhammad geus tepi ka Allah diserahkeun, aya urang aya kiraha tepi ka Allah. Aya kiraha Kangjeng Nabi mah teu hayangeun anjeunna hungkul anu nepi ka Allah teh. Urang salong oge hayangeun tepi ka Allah teh. Nah, aing ngalieur cenah. Pan Kangjeng Nabi mah Isra Mi'raj teh make buruk. Urang make naon? Make buruk sarua. Kitu mah. Pan aya buruk urang mah kieu. Pan Kangjeng Nabi dipasihan oleh ugi Mi'raj teh ku Allah. Kieu dalilna. Inna sholata inna sholata mi'rajul mu'minin. Hari sholat teh paragi naikna urang salawat ka Allah. Itu ngomong-ngomong urang dia sok salat. Sholatna sakapeung atau sakadaek? Dur cong dur atau anak. Dur cong batuh awal waktu. Ari cong dur mah akhir. Lobanan nu awal nu akhir. Lobanan nu awal nu akhir. Awal akhir. Tanyakeun ka Pak Kades. Deui atuh tah. Aya nu salat jam 1. Aya. Setengah 2 jam salat aya. Ya. Jam 2 can eling keneh aya. Ya. Nu tara salat aya. Ya. Nu sakapeung salatna sakadaek aya. Ya. Kabeneran. Isra. Hai. Ya. Rengeukeun ku jami anu sok ninggalkeun salat 5 waktu lah. Sopan deui lah. Keur karukan tara salat pake ngomongna. Dengekeun ku kebepir sia. Takbir. Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam 400 kumpulkeun sato. Teteh, sato kumpulkeun Kangjeng Nabi Sulaiman dikumpulkeun teteh. Mimiti dihayam ditanya. Cek Nabi Sulaiman teh hayam kok. Jagur, kok. Sok syukuran ka Allah kok. Jangan. Nabi Sulaiman ngartieun. Cek hayam teh kieu. Nuhun Gusti abdi tos dijieun hayam. Untung ku Gusti teh dijieun ucing. Ngalik teh ucing meow. Nah itu cing urang ngakalembrat urang ngageuna jadi hayam pan aya sotona soto hayam pan soto ucing. Mana cing sok syukuran ka Allah taala. Sok kumaha syukuran mah ka Allah. Nuhun Gusti abdi tos dijieun ucing. Untung ku Gusti teh dijieun anjing. Ngalik anjing buk. Kalau bantu anjing urang mah. Nah we jadi anjing jadi ucing. Sare mah penting dina kasur kadang-kadang dikegeupan. Kadang-kadang dikegeupan, mana coba sare di luar kehujanan keanginan, aya bangsat mau bedieu, bangsat tambah ka bedieu kana huluman bejat. Mana sok syukur antara ka Allah anjing. Sok syukuran bae ka Allah. Ieu tah. Nuhun Gusti abdi tos dijieun anjing, untung ku Gusti teh dijieun jalbean. Untung ku Gusti teh dijieun bagong aliuk naon anjing. Bawa aya ye.
Tuh sih ya, anjing. Nah, anu sok gitu teh berarti kakalakuan bagong gitu teh. Oh. Si kasirnya. Cek Nabi sampai geus bagong, mana ulah amuk-amukan teh. Mana sok syukuran ka Allah tah? Sok. Kumaha syukuran mereka Allah? Yeuh. Ya Allah, muga ya Allah nuhun abdi tos dijieun bagong, untung ku Allah teh dijieun jalmi anu sok ninggalkeun salat. Matak jalma anu sok ninggalkeun salat darajatna sarua jeung. Kita di sarua jeung. Dayekeun bagong. Ayo urang nurut, ayo urang ngagoron sa, ngagoron jaman tara salat. Bagong. Matak di dalam jalma anu tara salat ka tinggal dua sia ka Allah. Meni kena jadi bagong. Kunaon sababna bagong bapae mau ditanya ku Allah, jelema mah. Mungkin di akhirat bakal ditanya salat heula. Uing salat ama nu sejen dihitung. Uing teh salat ama nu sejen ka gunung sagede gunung Krakatau balik hitung kabeh ka laut. Batak salat. Lor asar sok paridu sok. Sok pinu tara. Ke kamarana? Area di imah. Beres. Berarti salatna diem. Normal jeung normal. Normal tuh. Normal. Hah? Gimana tuh aing era di diri sorangan ketika cembrang ayo. Normal. Normal jelema tuh. Oh, normal. Aya jelema lolong yang datang ke Rasul. Ya Rasul, abdi lolong kenging teh cenah salat di bumi, bentar keringanan pada lolong. Satu ngajauh teh Kangjeng Nabi, satu tung kadengkeun salat di masjid. Salat mana di masjid kalau lolong tentang salat di masjid kamu mana barareuntah coba. Syaratna asa guru geus teu kadenge salat di masjid gitu. Panai jelema lolong aya geuninganan carita nu anu bonge teh geuninganan. Beng boga caritana ieu. Keleutik ayeuna. Ngaji jauh meureun tah. Turalina bawa baterai we. Belebuk jin. Bareng baterai teh. Tah lucu teh. Ngurungku teh urang teh di juru teh. Torojo jin. Belebuk. Ai keleutik makan marik bisa dua dahar, bacakeun dua dahar. Allah berkah lagi baca tanah kita ada bana. Paling hidup teh barang jin teh geus eueuh. Jigana jin pikir saprak aing jadi jin kaeng aya budak leutik nu rek ngahakan aing cenah. Tuluy we geus rada gede ya. Geus rada gede panggih jeung jin eta mah jin 7. Dibacakeun eta aya kursi ka 6 kalina, ka 5 kalina. Nu sejen geus baralik. Kali hiji deui. Dibacakeun ka 6 kalina eta nu jin molat tuh. Dibacakeun ka 7 kalina, barang itu dibacakeun ka 7 kalina. Eta jin anu gelap datang bari ngomong punten cenah jang imah torek cenah jina gitu. Tong boroning jelema jin oge teh sieuneun poet Allah anu bage mah gitu. Tamatangna urang kudu salat adalah salat pokona mah kitu. Ulah tinggalkeun salat 5 waktu gitu hormat lah. Meulingkina teh cigijing, meuli euteung sisi pasar. Majina tong lila teuing ieu beuteung geus apa? Kuring mah teh ngomong kitu. Apunten ka sadayana. Buah duku, buah durian, buah rambutan, buah pisitan itulah nama buah-buahan. Unsapa wadah makanan bani jubah cara nacut pada yaudah aku baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari aja. Lagi dong. Jangan anom. Orang terus ke Anda,